Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mankobah ke-40 nyarioskeun anjeunna dipaparin buku pikeun nuliskeun murid-muridna dongkap ka yaumul kiamah. Dicarioskeun dina Bahjatul Asror Said Abdul Qadir ngadawukeun kieu. Kaula dipaparin buku ari gedena satungtung paningali, nyaeta pikeun nuliskeun murid kaula tepi ka poe kiamah. Jeung eta murid geus dipasrah-pasrahkeun ka kaula geus jadi kaboga kaula. Jeung lamun murid kaula henteu alus kaula anu alus demi kamulyaan pangeran kaula. Leungeun kaula henteu leso tina sirah murid kaula, sanajan kaula aya di masrik murid kaula aya di magrib. Lamun murid kaula katembong oratna tangtu ditutupan ku kaula demi kamulyaan pangeran kaula. Dina poe kiamah kaula rek nangtung dina lawang jahanam. Bisi aya murid kaula anu diasupkeun kana jahanam karena Gusti Allah maparin ka kaula yen murid-murid kaula moal diasupkeun kana jahanam. Saha-saha anu ngaguguru jeung mahabbah ka kaula tangtu ditarima ka kaula. Jeung tangtu kaula nyang hareup ka eta jalma. Malaikat munkar wa nakir geus janji ka kaula dikubur moal mere pikareuaseun ka murid-murid kaula. Mankobah ka-40 hiji nyarioskeun hiji jalma ngenyot ramona teras henteu palai barang tuang. Dawuhan Syekh Al-Arif Abu Muhammad Sawir As-Sibti, kaula hiji waktu ngajugjug ka Baghdad ziarah ka Said Abdul Qadir. Sarta teras kaula ngarencangan anjeunna kenging sawatara zaman. Barang kaula rek balik ka Mesir teras unjukan ka guru kaula, Said Abdul Qadir. Saurna jig didoakeun ku kaula moal manggih naon-naon. Sareng anjeunna maparinkeun ramona miwarang dikenyot ku kaula. Teras ku kaula dikenyot sareng anjeunna wasiat di jalan ulah rek jajaluk. Tidinya teras kaula indit di Baghdad temekel naon-naon. Ti sabarang kaula jung indit di Baghdad nepi ka datang ke Mesir henteu ngarasa hayang barang dahar atawa ngarasa dahga, tapi kakuatan kaula, kajagjagan kaula henteu kurang naon-naon. Mankobah ka-42 nyarioskeun Syekh Son Ani, kumargi henteu tumut kana dawuhan Said Abdul Qadir dugi ka mupunggu anak bagong. Waktu Said Abdul Qadir nampi dawuhan yen dampal sampeanana nincakana pundakna wali-wali. Teras eta dawuhan diembarkeun ka sadayana. Sareng teras sadayana wali-wali anu hadir anu goib pada neundeun dampal sampean Said Abdul Qadir kana pundakna. Karena ngahormat sareng ngagungkeun mung aya sahiji wali jenengan Syekh Son Ani. Saurna kaula oge mahabbah ka Said Abdul Qadir, tapi ari ditincak pundak mah henteu kudu. Eta cariosan Syekh Son Ani kitu teh kauning ku Said Abdul Qadir. Dawuhan Said Abdul Qadir, dampal suku kaula bakal nincak kana pundakna tukang nganggon bagong. Henteu sabaraha lamina ti waktos harita Syekh Son Ani angkat ziarah ka negara Makkah diiring ku 400 santri-santrina kalawan kapastian tinu Maha Agung. Barang Syekh Son Ani ngalangkung ka negara kafir, di hiji warung anjeunna ningali hiji istri bangsa Nasrani tukang ngajual arak. Eta istri pilih tanding kagelisanana, jarang pameget anu henteu kagendam ku eta istri. Syekh Son Ani oge geus henteu isin ku santri-santrina anu ngiring ka anjeunna. Teras bae babantu ka eta istri. Sareng kalintang suhudna sagala pagawean dicabak tara kungsi dipetakeun, sareng puhara senangna sareng gumbirana. Barang hiji dinten eta istri miwarang nganggon bagong ka Syekh Son Ani. Anakna anu leutik keneh kudu dipanggul bisi katincak ku indungna. Syekh Son Ani dipiwarang nganggon bagong teh henteu ngaraosina. Atoh bae dipiwarang kuno gelis. Terasa bandinten ngagiring-giring bagong. Ana mulih manggul anak bagong anu leutik keneh. Barang santri-santrina ningali kaayaan kitu teras naringgalkeun. Anu ngiring sareng Syekh Son Ani kantun duaan, nyaeta Syekh Faridudin sareng Syekh Mahmud Maghribi. Saur eta dua murid, ieu urusan moal bisa beres deui lamun henteu diomean. Ti hulu watona ieu teh moal salah deui panyapana Said Abdul Qadir. Saur Syekh Faridudin, ayeuna jisim kuring rek ngadeheus ka Said Abdul Qadir, ari anjeun tungguan di dieu Syekh Son Ani. Teras Syekh Faridudin angkat ka Baghdad, barang sumping ka Baghdad teras milari padamalan di Said Abdul Qadir. Nanging henteu aya lowongan, tidinya teras anjeunna ngabantu padamalan anu kacidahinana, nyaeta micenan kokotor tina kakus. Barang hiji dinten katingali sareng kauning ku Said Abdul Qadir. Syekh Faridudin keur waktos hujan nyuhun hiji tong anu pinuh ku kokotor. Atuh kokotor teh nyurucud kana salirana.
Tidinya teras disaur ku Said Abdul Qadir sarang ditaros jenenganana. Saur Syekh Faridudin, jisim abdi teh Faridudin, rencang Sehson Ani. Saur Said Abdul Qadir, maneh teh hayang naon pek gramenta. Saur Syekh Faridudin, tuan langkung uninga kana pangarepan jisim abdi. Saur Said Abdul Qadir, heug maneh dipaparin makom anu luhur jeung dihampura guru maneh. Saur Syekh Faridudin, henteu aya makom anu langkung luhur tibatan dihampura dosa guru abdi. Dauhan Syed Abdul Qadir nya geus dihampura guru maneh karena arah-arah maneh. Dina menit harita Syed Abdul Qadir ngahampura. Menit eta keneh Sehson Ani ngorejat eling tina lalina. Teras istighfar sareng dina manahna banget cumantel sareng mahabbah ka Syed Abdul Qadir. Teras anjeunna angkat ka Baghdad, tobat ka Syed Abdul Qadir. Ari eta istri Nasrani teras ngiring ka Sehson Ani lebet agama Islam. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat.